minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbik yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Allahu a'lamu bimaradi. Hal yanzuruna natah ngenteni, hal yanzuruna orang ngenteni mayan tazirul mukadzibuna tegese orang ngenteni sapa wong kang bohong kabailan tatihum angin tatakawu ming mukadzibun kita iwajai kalawan talan iya sapa al malaikatu pirang-pirang malaikat liqabdi arwahihim kedua ngagenggam pirang-pirang roh yang mukadzibun awayati rabbuka atawa yantah tegas apa pangeran sira ay amruh tegas parentah ya rabbuk bimana azabuh kalawan makna siksana rabbuk bimana azabih menang kalawan makna siksana rabbuk awayati ba'du ayati rabbik atau yantah tegas apa setengah sake ayat pangeran sira ay alamati tegas sake tetenggere ba'du ayati rabbik adalah tiala saati kang nudukeun ing atase kiamah umayati ing dalam dina teu kabadu ayat rabbika apa setengah sake ayat pangeran sira wa hiya lanutaya badu ayat rabbik tulung syamsi iku muncul sareng min maghribiha saking kulone syamsi kama pi hadis sahih kaya barang kang tetep ing dalam hadis sahih rawahu Bukhari Muslim. Layan faunasan orang namang patan nafsan ing awak-awakan iman wa opo imane nafsan lam takun kang orang anak-anak ya nafsan amanat ikung iman kan ya nafsan min qablu saking sadurunge yati al jumlatu sifatun nafsin utawi jum sajumlahan iku dari sifat lapat nafsin awan nafsan atawa awak-awakan lam takun kang orang anak-anak ya nafsan kasabat iku nga usaha ya nafsan pi imaniha ing dalam iman kana nafsan ing dalam iman nafsan khairan ing becik taatan tegese taat elatan pangwa tegese orang ngamangpaatkeun ha ing nafsan taubatu apa tobat nafsan kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis wa gulan ucap sira Muhammad yantaziru ngenteni sira kabeh ahad hadhil asya ing salah sawijine ikilah pirang-pirang perkara ada hadhil asya'i salah sawijina ikilah pirang-pirang perkara innamu tazirun isatuna ingsun agung iku kang ngenteni zalika ing mengkono hadhil asya. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicuk-curug ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumaha.
bahkan ditang-tanganku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Bisi nyana ngomong di hareupeun Allah. Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Quran. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, dekumaha. Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta ku parkurese iman, tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok yang Kangjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah, bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaho teu ka Kangjeng Nabi. Hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabladina beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu bareng jeung Kangjeng Nabi mah leuleung ngadenge kana wahyu teu iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeunna bae ja baheula mah baheula. Boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadu kotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dieu teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun-eureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti, salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, sagala mabok, sagala naon tama ku nafsuna Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh kulon haju pemilu ka batur tah nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam mun eueuh wali Allah di Bandung mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok udang peuting, udang ki SD. Aduh cak aki-aki teh baja aing. Maksud aing ge ka siap. Aduh eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh, malah makiina ge geus teu ka sumur ja sieun. Di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lawuh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka. Masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg ku sia uyah bila perlu dagangkeun ku sia uyah eta ego ngaranna
Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad. Hebat jasa ngaji. Datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji. Wa ngadenge ka maneh dimyati sok mingguan. Ya, wa dek nanya masalah. Lamun ua nu menang, sia ngaji ka ua. Lamun ua nu eleh, ua ngaji ka sia. Eta kiai gitu ngaran. Jadi beneran kamu. Nah, hanya masalah hiji, dua, tilu, datang ke seminggu, us beres. Ua eleh. Damyati, ayo ua eleh, geus ua deuk ngaji ka Damyati. Ngan ua mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad. Tah etalah kos kitu baheula mah. Kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji, kula budak ieu neuleukeun bae kieu baeuna dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya. Tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu. Bae eleh bae. Kolot ge teh bodoh bae. Itu masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna. Tah eta aki-aki nu terepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna. Teu makeun mah bodoh tadina ge. Teu mondok aja teu ngaji pan cilaka. Aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah. Tuh. Eta tawadu. Nu penting ulah nu handap bae tawadu. Aduh. Tah, eueuh jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen ku kumaha ge jang moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari. Gagah aya di aing, beunghar aya di aing, pinter aya di aing nya ge sia kasih hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia. Masyaallah kan. Pohara. Atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa. Lah, endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa. Cenah gempa-gempa, cenah banjir-banjir. Pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia. Weh, teh si pohara-pohara teh. Atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat. Daekan eta ieu daripada iman ka sia. Pohara kupar Quraisy. Mboga da iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari. Tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara. Nyurup kasurupan Abu Jahal. Kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sapiranya nyaho kiih na aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiih na nyana baheula nyaho si kiih na nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiih na ge wer nyana neuleukeun wae aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh tepan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran betah ka budak pinter ieu tas masantren ieu dah udah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون tengah dago anu ngabohongkeun ka Anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali
hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow. Hiji ayati ba'du ayati rabbuk ay yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'an tayangnya. Atawa ayati ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nu nuduhkeun kana kiamat. Nyana geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat. Aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan keneh datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat. Ani gara eta iman daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan. Khasapun bil maghrib, gempa di kulon. Khasapun bi jaziratin di Jaziratil Arab ini jelas pak gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di Timur Tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup unggal nagara ge aya haseup ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah datang ke poek sadunia poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluh samsi min magribiha muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal ti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarake seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siapanya hobae kan? Ya osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunia kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Demandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kanjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpangna iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup di handapeun aras tidinya manehanana fatakhiru ngecungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe fatakhiru sajidah fala tazalu kadzalik lamun ku Allah encan dititair tapi urang parje balik deui pindah sujud eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah cak Allah kudang panon balik deui kawetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah hudang ayeuna balik deui kitu beta masyaallah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul di kulon weh bener kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya malah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari di unggal negara ribut moal eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi
kemudian atuh kitu Suriah geus teureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu? Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap baik negara teh lain embungan dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakalna kajian kumaha ge. Pokoknya jala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Hurut teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Ma bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih kuali teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos kitu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai ta riweuh-riweuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, nyieun jelema ributlah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelebur. Suriah gitu kene, iya kami mah hayang iya isulah ke urang, kieulah. Sementara isu nu datang ke urang, informasina geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi eueuh, nusok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke urang informasi teu baber. Hese nyarita urang, ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya no kaburu paeh teh heula. Untung. Can boga untung. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantai. Lha kumaha? Eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Di steril kumui, geus ditosran lah kumui, urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui, jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu. Ya kumaha aju? Mantap geus we perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia ya perang. Bakal teh moal turun dajal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran.
Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu kaperuntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah, kacau di unggal negara. Irak teureun-eureun, Iran teureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri. Kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi lu urban di berbagai negara. Sebab geus kacau lah luar biasa. Hese. Geus teu bisa diledakeun. ABRI bagi dua, polisi bagi dua, berbagai kekuatan bagi dua. Aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing, ngampar di dinya. Terus mantap kudu dilegaan. Kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berarti. Tah ke Dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber Dajjal mah. Jelema hayang emas, cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara, daerah nu eueuh cai, aing datang ka dieu, tepak doang nya. Timbul, wah, cai culcer. Asal siap mangeranan ka aing. Aing pangeran, ayo. Jelema iman geus ipis. Sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah, di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh. Tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh, boro-boro engke ku Dajjal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh. Ku kebul ku dukun bae geus sumuhun. Engke mah komo ku Dajjal. Jelema dipaehan hirupan deui. Pangeran. Kos kitulah Dajjal dahsyatnya sanu mantap kurang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid Dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia. Nu hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku hari mah ngridit engke mah hayang naon sia? Mio. Puh, mio datang. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza, berem, Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya. Los cokot ku sia tuh hartop. Teu leumpang akina rusak. Atuh geus bacem. Hayo sih hayang awe watu jelema ngagayag. Eta lah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di maqam Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae. Sapoe, dua poe, tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai, wah diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal. Kakarak. Begitu mana salam dicekel, ditanya manismu, teu daek ngajawab. Sangaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun ente Dajjal, ente Mahdi. Teu daek kakarak make subuh. Wallah ente Mahdi. Kakarak. Wah ditangkeu, perjuangkan. Mahdi. Iyalah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania.
kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieu Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjang jas. Halis muna panjang. Nuantak besi aya di mana bae nubukna panjang. Wah ieu. Ieu Ashabul Kahfi kajian kuku mah ge. Sing hade ulah di baturan sing hade. Juri ge mah ieu. Turun di Gunung Karang masalah ini. Wah, raga. Muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu. Tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis dajal diudag ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udag terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah di dunia. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kula kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskan ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Wah, jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui dinya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambang eta maot nu ibadah ka Allah marah maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui Belah, tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj. Nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan iya dekaluar nggak segede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu binatang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu. Nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai seber
berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh. Kapalna aya keneh kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget. Kok hewanna kos karari ceulikna lain, irungna lain, bahasana lain. Ta eta teh nyada kaget di dinya. Aya hewan seperti kieu yeuh. Teu kajawan nya lagi di mana, tapi ketika jana perem ngadengela suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Aya di daerahna deui. Berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta. Jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan, di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika ayah seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa iya Ya'juj wa Ma'juj teh, maka manehanana ngadenge suara azan, kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia di ketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo merentah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi, urang mah lantaran urang mah sapira urang, atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Teh, da ieu ke bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir para raih lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Cilina rancung biasa ngan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin, kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta. Masyaallah, ieu lalakon lain lalagaan ieu. Pohara jasa bakal katulis. Nah, nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau. Ngeunaheun. Geus tinggal nu kafir siapa kafir? Sia kafir sia ge deuleu tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidi jawa geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hadap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok
kos kotok hayang itu dibuka sleting beres geus geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres geus ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dong atuh hayang mulai di dinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus ku sabab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti eta masyaallah kakarak summa tulu usyamsi min maghribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi setelah Dajjal setelah Dabah setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe nu mantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min maghribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyahoon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu mantak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae aing cabut nyawa aing nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueur lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo siang mangkaning ge bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat
kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh di dinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaonan eta si Haryati Haryati teh saha hah sakarang ngaranna boga nasa anu ditangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tepat loba senjata di dinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade hei emang kumaha gitu ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagaan sementara pemerintahan orang kuahe kiai nu aya di ditu kuahe na 4 kali da kumaha deui atuh lain teh diperjuangkeun jak geus kiayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya orang dibangun kadeuleu geus lemahna di orang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun hayu sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek ada kumaha deui hayu ja pemimpin urang ge nu handal nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika nah mulailah gedung-gedung dibangun gereja dibangun masjid-masjid urang dibangun engke dibongkar nah ieu mah keur carita singkatna bae lila kene eta mah urusan kos kitu mah sebab eta mah melalui masa-masa wah peperangan dan lain sebagainya bakal perang deuk kumaha henteu bakal jasa nah nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon sakar kulon baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tuh ke mau baduy terus kau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng menjeng kolot kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy geus saon horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deh mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus esen yang masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran penonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha
atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan harita geus masyaallah bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat diminiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang kos kitu mah terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kayaknya bakal inna muntadirun tuan bakal kapanggih kayaknya Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang menyaritakan perzinahan kuari. Ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman. Ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeun anak. Dikontrakan. Jauh ti indung bapa, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deh, jangan bayarkan kontrakan, atau pandang karak. Aku mah deh, kenapa pandang karak? Atau iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan, sekian deh. Enggak bagus gitu, kececes diberes-beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah, nah iyalah. Caritaan ku parkures nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kula teu boga kiai benar sia leungit can meuli deui laon banda mah henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon banda kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraqu wallahu a'lam.